Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan sinarang kakiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah ku jalan nikmat lantena pisan dina danget ieu urang tiasa riung mungpulung dina ieu tempat dina kayaan sehat walafiat. Shalawat miwah salam mangga urang sanggakeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargana, para sahabatna, sarta urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, sareng rerencangan sadaya anu parantos ngabantos sareng ngarojong dina ieu acara. Hadirin hormateun sim kuring, dina danget ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna ngamumule budaya lokal. Masyarakat Indonesia mangrupa hiji masyarakat majemuk anu ngabogaan keanekaragaman di jero sagarupa aspek kahirupan. Bukti nyata ayana kamajemukan di jero masyarakat urang kasampak dina rupa-rupa kabudayaan di Indonesia. Kabudayaan mangrupa hasil cipta rasa karsa manusia anu jadi asal kekayaan pikeun bangsa Indonesia. Teu aya masyarakat anu henteu ngabogaan kabudayaan. Kitu oge sabalikna, moal aya kabudayaan tanpa ayana masyarakat. Ku kituna kabudayaan jeung masyarakat kuat patalina. Sairing kalawan kamajuan zaman, tradisi sarta kabudayaan wewengkon anu teu mimiti dicepang teguh, dipulasara sarta dijaga, dipulasara ku saban suku, kiwari atos amper punah. Umumna balarea rumaos gengsi, sarta isin lamun ngabela keneh sarta ngagunakeun budaya lokal atawa budaya wewengkon. Lolobana, balarea milih kanggo mintonkeun sarta ngagunakeun kasenian sarta budaya modern batan budaya anu asal di daerahna sorangan. Anu saestuna malahan budaya wewengkon atawa budaya lokal luyu pisan kalawan pribadian bangsana. Maranehna langkung milih sarta pindah ka budaya sejen anu tacan tangtos luyu kalawan kapribadian bangsa. Balarea langkung rumaos reueus ka budaya sejen batan budaya anu asalna ti daerahna sorangan. Hadirin hormateun sim kuring, ku kituna ngawitan ti ayeuna hayu urang sadaya wajib nganyahokeun kana tradisi sarta kabudayaan ngawitan ti tradisi sarta kabudayaan di daerah urang sorangan. Nyaeta kabudayaan Sunda. Dina hal ieu, urang sadaya kedah tiasa ngamumule seni sareng budaya khususna budaya Sunda. Sapertos ku ngawitan nyarios basa Sunda anu leres sareng maranah diaja sastra sareng seni Sunda sareng sajabana ti eta. Sareng kanggo alurang sanajan murah keneh, urang kudu ngajungjung luhur kana kabudayaan daerah urang, ambeh henteu leungit atawa henteu kabawa ku kamajuan zaman. Sakitu nu kapihatur, boh bilih aya anu pondok nyogok, panjang nyungak, bobosa panon cerang sapakan, langkung saya bahacarek, neda dihapunten. Dasa daya kasayan datang nati Gusti Allah, yang kasalahan eta datang nati sim kuring pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.